Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun. Banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka si Barong teh murid Andika gitu memang tah iya dulur sapak buranana Pagandari bari ngareret ka Kidarta. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Gitu anak itu mah atuh satujuannya jeung kaula kan kieu we kisanak tina perkara sianggana mah wayahna we Andika teh teu perlu pipilueun lantaran kaula geus sumpah manehna deuk dibinasakeun ku leungeun kaula pribadi. Kulantaran kitu hayu lah ayeuna mah urang bebarengan urang ngajorak si Anggana ka gogobrogna. Tapi omat si Anggana mah montong diganggu gugat lantaran geus jadi hancengan kaula. Sanes eta cenah bisi Andika ngarasa cararangkeul. Pilawaneun mah moal kurang. Lantaran si Anggana teh loba baturna. Bahladuni buka kartu. Maneh percaya sapinuhna lantaran harita mireung Ki Gopar nu memang kungsi jadi komplotan jenatna si Barong. Nyayu bae deuk sauyunan mah. Tapi nyaeta si Anggana mah mutlak kudu disangarepan ku kaula. Pagandari keukeuh moal beunang di sisilihan. Bagian kuring si Anggana mah. Bahala dunia oge keukeuh teu mikeun. Bagian kuring. Kaula ti antaralina ka dieu teh lantaran aya maksud deuk ngayakeun balitungan jeung si Anggana. Putusan Pagandari kawasna moal bisa dirobah deui. Jigana teh kajeun riributan pikeun marbutkeun Anggana. Gitu nya. Ya susah tuh ari kitu mah. Andika keukeuh kaulanya kitu keneh. Nu antukna ulah matak nimbulkeun dog tinggal igel atuh. Bahladuni bari neuteup Pagandari. Ya teu naon. Bikeun kaula mah haram ngejat satapak. Cadu mundur sasiku. Dur bae. Pagandari ngadenge pangancam ti Bahladuni teh kalah kanangtang. Ya bener Andika teh teuas geuning. Tuasna teh alah batan batu karang. Tapi ari kudu dilakukeun ku urang mah. Urang hade. Lain kaula jerih. Ngan nya eta. Sabisa-bisa antara Andika jeung kaula mah ulah ngalaman nepi ka retak. Penting kita kisana. Ya eta pikeun ngajaga hubungan anu satuluyna. Bahladuni bari neuteup seukeut. Breh wawanena mah lain hampas-hampaseun. Jadi kudu kumaha tuh? Akhirna Pagandari nanyakeun. Kieu we kisana. Tadi murid Andika kungsi pepeuleuk lain.
atuh murid kaula jikene kungsi kokotak. Dah cing ayeuna mah urang sina babarayaan. Lamun murid Andika nu kadese daek teu daek. Andika kudu ngalepaskeun si Anggana. Nya kitu deui sabalikna. Lamun nyata-nyata murid kaula anu kasoran, tang tuh. Kaula bakal masrahkeun si Anggana pikeun digarap ku Andika. Tah, kumaha satuju? Baheula duri bari rutret ka Sutajaya jeung ka Kidarta. Ya, satuju. Ayo Darta, maju ka hareup. Pagandari kontan nya tujuan. Nu satuluyna nyorowok ka Kidarta supaya maju. Ya, makalangan suta. Prak. Geratang tang ta. Baheula dunia oge nyorowok ka Sutajaya. Dihucuhkeun kitu komo. Puguh ti tadi oge geus pada ngumbar amarah. Begituna geus teu kudu dititah ngadua kalian. Gerak bae. Duanana laluncatan ka hareup. Nu pikeun Kidarta mah ujug-ujug heat we ngaheumbatkeun gerakan si tapak jalak. Lantaran pamikirna ulah nepi ka kapiheulaan kudu jadi lawan. Ngan bae Sutajaya oge teu cileureun. Maena rikat ngareundeuk nyumputkeun sirahna. Gerak badana jiga nu deuk ngajorelat ka beulah kenca. Tapi kanyatanana Sutajaya ngajorelat ka beulah katuhu. Ngabarengan gerakan pereup kenca nu disebrutkeun ka gigir. Begituna Kidarta jojol ka tipu atah-atah. Borok manehna haripeut ngagilek nyerong ka beulah katuhu. Nyaho-nyaho ujug-ujug cekuk we. Pereup kenca Sutajaya ngahanca iga burungna. Bareng jeung eta, cerelat. Sutajaya luncat bari jeung nejehkeun dampal suku kencana. Cekuk. Teu salah deui ngahanca ke kemplong Kidarta nu beulah kenca. Can naon-naon manehna ujug-ujug ngagerung we. Ngarandapan dua gempuran sakaligus. Kukituna geus teu kudu ngalobakeun di pamolah. Gabru wae. Kidarta ngajengjehe bahe ka gigir. Tapi kakarsa kitu mah teu can naon-naon. Kuringgal Kidarta hudang deui. Rikat manehna malih kanu jadi lawan. Curiga bisa digempur deui. Setan sia. Rasakeun deuleu yeuh. Pamales ti aing. Kidarta geus teu ngurus jika nyeri. Sabrut we. Manehna males narajang ngadiuskeun pereupna nu ngahiuk bangbaraan. Tapi Sutajaya geus leuwih ti heula sadia. Rikat manehna luncat ka gigir. Cerat. Dampal sukuna meta. Dedeuleun deuk ngagempur ke kemplong. Ngan sakali ieu mah Kidarta lain deui cingceungna. Ngagentak manehna ngarempod. Bari langsung ngagilek nyerong. Heat. Tenggeulan kepangna diheumbatkeun. Cedak. Ngahanca cecekolan. Aduh. Sutajaya ngegero. Bari badana ngajereg-jeg deuk labuh. Sabot kitu. Pereup kenca Kidarta geus nyuruntul deuk nyusul tepus. Tapi Sutajaya kalawan sakijeupnakeun geus hasil ngawangun deui kuda-kudana. Kilak. Manehna nyerong enca. Bari nyentok leungeun kenca lawan ku leungeun kencana. Bareng jeung eta Sutajaya ngagilek nyerong ka beulah kenca kira-kira 15 derajat. Heat. Tenggeulan bobot sewu diwangun ku leungeun katuhu deuk ngahanca punuk. Ngan bae Kidarta oge teu leungiteun hoja. Ngagentak manehna ngobrotkeun pereup kencana ka gigir. Nu teu salah deui deuk ditunjalkeun kana hulu angen. Pinter oge Darta. Sutajaya nyorowok bari jeleng luncat ka tukang. Manehna kapaksa ngagagalkeun tenggeulanana pikeun nyalametkeun hulu angenna. Yah, untung ngejat suta. Kidarta nyorowok bari langsung ngajorelat ka hareup. Nu maksudna deuk ngagempur gadolawan ku tuurna. Ngan bae Sutajaya ngagentak ngagilek ka gigir. Bari langsung narik sukatuhuna ka tukang. Heat. Tenggeulan bobot sewu. Deui-deui deuk ngagempur punuk. Tapi Kidarta oge teu cicingeun. Manehna rikat ngaheumbatkeun leungeun katuhuna. Bari maksakeun ngagilerkeun badan. Leun katuhuna gempurkeun gerakan si jalak harupat. Cedak. Tenggeulan bobot sewu teu salah deui ngahanca punuk Kidarta. Tapi bareng jeung eta cepot. Gerakan si jalak harupat ngagempur pipi Sutajaya anu beulah kenca.
Dua nana ngagerung meh bareng. Anu tumrapna ka Kidarta nepi ka ngarumpuyuk. Teu beda we tinu mondokan. Sedengkeun Sutajaya badana kontan ngagaleong. Anu saterusna ngakebut Namru. Bari kaayaan beungeutna nepi ka geunteul kawas nu kabulusan. Hebat geuning. Dampaleungeun Kidarta teh kisana. Baheula Duni kalah ka emprak bari nyakakak. Ngeberehkeun pamujina ka Kidarta. Dengeran Ki Suta oge. Lain lawrakeun geuning ka eta. Kidarta nepi ka sigarung ngareunteut awakna. Pagandari ngahehe ngebrehkeun pamujina ka Sutajaya. Lain ngan ukur tambak bau sungut. Tapi saluyu jeung kanyataanana Kidarta harita nepi ka ngagejlokeun getih hirup tina sungutna. Sedengkeun masing-masing nu ngarandapanana harita teh lain deui ngarasa payahna. Ngan nyaeta ngaran-ngaran muridna Jawara Moyan sarta sanggeus itu ieu ditiupan ku masing-masing nu jadi guruna. Teu beda we ti hayam adu. Jareg-jeg we duanana harudang deui. Ari caregedeg, ari srog deui, pahareup-hareup deui. Kanca dangu kawasna Kidarta nulih nafsu hayang buru-buru ngaragrageun nu jadi lawana. Da eta we ari srog ari sabrut we. Manehna miheulaana rajang. Nu tumrapna ka Sutajaya sakali ieu mah teu ngejat. Tapi ngagentak gempuran pereup lawan teh ku manehna dikelid. Anu dibarengan ku ngadiuskeun pereup kencana. Tapi ngagentak luncat ka beulah kenca. Bari jeung narik leungeunna. Orokaya Sutajaya sakilat naker geus bisa nejehkeun dampal sukuna kagigir. Teu salah deui jedak kana puhu pingping Kidarta. Setan sia. Kidarta nyarekan bari bro badana ngajengjehe kagigir. Sedengkeun Sutajaya saeutik oge teu mere kasempetan. Manehna terus we ngagilek bari langsung ngapelesat ngagunakeun gerakan neumdag jagat. Badana ngalayang sahibas dada. Bari dua leungeunna geus ngangkang di luhur. Nu moal salah deui deuk ngagencet sirah lawan ku tenggelan kepeng. Jaba dua dampal sukuna nu harita diperengkelkeun geus moal salah deui bakal ngecebrod dipake nyundak dada. Boh nu deuk dijadikeun sasaran. Boh pagandari nu harita imeut naker nitenan jalana nu keur padungdung. Lain deui ngaranjugna barang mireungeuh kahebatan gerakan Sutajaya. Karasa paur upama Kidarta kudu ngarandapan bobor karahayuan. Atuh tumrapna ka Kidarta leuwih-leuwih. Ukituna ngagentak manehna ngolebatkeun badana kagigir. Sarta gempuran Sutajaya kapaksa kudu ngageblos poos. Kidarta ngagentak malik sabrut manehna ngagempurkeun jurusna ngan bae Sutajaya ngagentak ngadiuskeun pereup kencana kagigir. Tuh akhirna dua pereup diadu. Jareg-jeg Kidarta mundur. Sedengkeun Sutajaya nincak deui taneuh. Langsung manehna ngagilek malik bari langsung ngagempurkeun jurus gelap sayuta. Tuh ngahancak balik pisan. Kidarta ngagerung bari sirahna ngadangheuak ka tukang. Anu tumrapna ka Sutajaya saeutik oge teu mieun kasempetan sabrut bae manehna nyusul tepus. Tuk teu salah deui ngahujanan dada Kidarta. Tobat. Akhirna Kidarta ngoceak bari badanna ngageblak nangkarak bengkang. Sarta tina sungutna nepi ka nyebrotkeun getih hirup. Mun keur barang mimiti mah ukur ngagejlok, ayeuna mah terus ngagolok-golokkeun ngutahkeun getih hirup. Dah, cukup Suta. Baheula Duni ngagorowok. Yurat luncat muru Kidarta babarengan jeung Pagandari. Tetalangke regeyang we Kidarta dipayang kuduaan dibawa ka sisi. Moal katut uluyan sakieu mah. Baheula Duni bari ngurutan dada Kidarta. Kidarta ngaharekang anu satuluyna humarurung. Ingat Kidarta. Baheula Duni nanyakeun.
Emut, emut. Kidarta tetep bari humarurung. Uh, uh, da, uh, sabejad. Kidarta nyarita deui, bari katempona bangun nu kacida payahna. Jamak sakieu mah, moal naon? Ieu yo, taleg pikeun ngurangan kanyeri. Jeung pikeun ngajaga getih supaya ulah terus-terusan merebay. Bahladuni bari ngaluarkeun bungkusan. Galuarkeun 3 guruntul ubar nu dijieun tina dangdaunan jeung akar-akaran. Gedena teu beda we ti buah huni. Song dikana sungutnakeun Kidarta. Lak diteureuy buleud. Waras enak oge Kidarta. Bahladuni pok-pokanana dari anaker. Teuingnya manehna geus ngabogaan kapastian atawa memangna ngan sakadar pikeun ngagedean hate. Nganu tetela harita keneh oge getih nu ngalih tina sungutna ngadadak eureun. Kumaha yeuna perjanjian tadi teh di sana? Bahladuni kontan nanyakeun tina perkara anggana. Nyesek bae, kaula tarima eleh. Pagandari ayeuna mah teu hese beleke. Serah bongkokan kana kahayangna Bahladuni. Syukur atuh. Ayeuna mah. Urang buru-buru we ngajurang si anggana. Ngan Kidarta kapaksa meureun ulah milu. Bahladuni bari ngeret ka Kidarta nu harita keur nyangsaya nyarane kana tangkal kai. Geus, kudu tinggalkeun di dieu. Ulah, mending anterkeun we lah. Ka Kuki Gopar, ka padepokan lemah neuneut. Sina ngadaguan we di tempat kaula. Gitu we lah. Wayahna we Kidarta. Maneh mah ulah ngilunya. Pak Guru. Kidarta nembalanana semu nulung senaker. Sedengkeun tumerapna Kaki Gopar. Barang ngadenge putusan Bahladuni yen manehna kudu nganterkeun Kidarta ka padepokan lemah neuneut. Lain deui giakna lantaran geus jelas manehna mah moal kabawa riributan. Kanca dangu sadayana. Waktu anggana jeung nuduaan daratang ka Lemah Putih. Kaayaan di imahna teh beunang disebutkeun keur kacida rempegna. Komo deui ayeuna mah kapan katambahan ku Bah Jaitun jeung Wigena. Atuh Bah Mujahid ti Bantar Ujeg tetinggalkeun minangka pribumina. Sedengkeun Sudira nu datangna kadinya beunang disebutkeun sapoe rejeung jeung anggana. Hatena lain deui reug-reugna. Tetela nu dipiluan ku Arya teh lain deui kuatna. Saehuna rentul nu ngorana Rayap bari ngarasa kaget we dumeh katempona aya nu jiga budak keneh naker nu tayalian ti Lesmana nu tetep ngagunakeun papakean lalaki. Pikeun nu teu nyahoeun mah nyarengkakna teh budak laki we nu kacida kasepna. Sajeroning nyerangkeun hatena terus we manco ka Sutajaya. Nah di mana pernah padumukanana memang geus ngadenge ti Arya cenah di lemah neuneut tapi teu nyaho di mana lebah-lebahna. Geus ngarasa kesel cineluk koloyong we manehna kanu rada anggang ti dinya. Maksudna dek reureheula bari gogoleran. Tada teuing geunahna mangkaning angin teu oleh ngahdiwir ngoyagkeun dangdaunan. Sabot manehna keur kakarayapan neangan pitempateun pikeun ngagoler. Lain deui ngaranjugna di beh lebak ngadenge aya nu pacental-cental bangun nu keur pasea.
Kasurung ku kapanasaran hayang nyaho. Sudira munur deui ti pasir. Ati-ati naker. Bisi matak ngagaruwahkeun kan udek di teangna. Ti luhur keneh oge geus katemong sidik nu keur galungan patutunggalan. Dirariung ku opatan. Lap. Manehna dongko supaya samana nyerangkeun. Nah, ari gebeg teh. Lain deui ngarasa rewasna. Lantaran ayeuna mah sidik teu kapalingan. Nu keur galungan teh geuning ti antarana Sutajaya. Ai. Sutajaya. Nah si Arya geus nyahoan gitu. Atawa boa-boa. Sudira ujug-ujug pias we beungeutna. Kawas nu keur ngarandapan kareuwas anu pohara. Hatena jadi beuki panasaran. Begituna Sudira ngarep deui turun ka handap hayang leuwih deukeut. Bari susuganan we bisa ngadenge pok-pokanana. Nah kumaha hubunganana jeung pihak anggana nu ayeuna keur tingrariung di Lemah Putih. Tekung Sidila nu patelak teh ngeusan kalawan Sutajaya nunggulna. Ari heeg teh didengekeun obrolanana. Mana horeng pangna Sutajaya galungan teh sasatna dipake tarohan. Jelas kumanehna kadenge yen kabeh oge pada ya maksud ka anggana. Malah harita keneh oge deuk dijorag ku opatan. Lantaran Kidarta mah ari nit tidinya jeung Ki Gopar deuk kalemah neundeut. Kojor sia kabeh oge. Teu nyahoan meureun. Yen komplotan anggana teh kacida rempegna. Alus nama Arya teu kabagian layan. Keun si Sutajaya sina kojor kuno sejen. Sudira ngagerentes di jero hatena. Kanca dangu sanggeus Bahladuni katut nutiluan aranggang. Sudira terus ngarayap deui, deuk terus dituturkeun lantaran hayang nyaho kumaha pijadieunana. Memang teu salah gerentes hate Sudira teh. Moal mencog-mencog teuing jeung piahireunana. Kumaha bisana unggul. Pihak Bahladuni teh ngan ukur opatan. Sedengkeun nu deuk diontrogna sakitu rayapna. Mangka-mangka kabeh oge lain jalma ipis-ipis jajatena. Mangkaning nu kahotna pisan nyaeta Aki Tirtaguna keur aya di dinya. Tapi pikiran Bahladuni oge henteu bolos strong kosong. Artina henteu sologoto. Dumeh nguntup nguyup kanu jadi musuh. Kukituna samemehna nepi kanu deuk dijoragna. Sutajaya dijurung laku heula pikeun nitenan kakuatan nu jadi lawan. Ari breh teh pikeun Sutajaya mah ujug-ujug gadatangkeun matak seunggah. Tetela pilawaneun teh lain bantrak-bantrakeun. Eukeun mah jumlahna rempeg turug-turug para inohon oge sakitu kuatna. Bakuna mah mireungeuh Aki Tirtaguna. Bari hate kacida ngarasa kagetna lantaran Bah Jaeni jadi aya di dinya. Sanes beres ngimeutan nu kacida pisan talitina. Ngagentak Sutajaya indit deui ti dinya nyampeurkeun ka Bahladuni. Bari teu talangke baralak bae kaayaan di mana anggana teh dicaritakeun. Ngadenge pok-pokan Sutajaya kitu teh. Bahladuni nepi ka ngahuleng salila-lila. Bakuna mah ngarasahan jelu ka bina-bina lawan nu deuk dijorag teh kacida kuatna. Pikeun sadirieun manehna mah teu matak hariwang teuing. Tapi pikeun murid-muridna ipis naker bakal meunang kaunggulan. Sugan teh ya panyangka tadi mah di imahna teh ngan ukur anggana katilu baturna. Ari kitu mah nya kapaksa we kudu balik deui. Jumlah kekuatan kacida ganyorna. Pihak si Tirtaguna geus tangtu bakal ngoroyok. Akhirna Bahladuni ngebrehkeun pamanggihna. Duk neangan heula bantuan bah. Pagandari nanyakeun. Di tempat goring masih keneh aya nu bisa dibawa. Nyaeta murid-murid Ki Surabonang.
atuh kidarta oge isukan mah bisa oge manehna dibawa. Lain piraku aya jawara make main keroyokan bah. Pagandari bangun horeameun balik deui. Ya memang ari si Tirta jeung si Anggana mah moal, tapi nu sajena lah teu naon bah. Ih, ari Pagandari komplotanna si Tirtaguna teh lain sabangsa cacing cau. Ya teu naon pikeun urang mah, tapi nu kudu dipikiran teh murid-murid urang. Ya balik deui teu naon atuh lah. Isukan we lah, urang ka dieu deui. Oh nya, lantaran ayeuna mah moal kaburu, poe geus nyeda kaburit deui. Kanca dangu ari Sudira nu harita ngadedempes di nu rada anggang. Ngarasa heran oge. Lantaran didenge-denge teh tacander keneh bae. Taya haok taya porongos. Sarta teu kadenge dukdekna nu keur galungan. Ana heg teh kumanehna ditempo. Bahladuni katut nu tiluan, kalah ka ting rariung jiga nu keur baradami. Nu tekung silila opatanana baralik deui. Ai. Nah naon atuh sababna? Sudira ngagarentes deui, bangun nu teu ngarti. Ngan alusna saterusna kadenge oge obrolanana. Yen dilaksanakeunana ngajorag ka tempat Anggana teh deuk isukan. Kukituna leos bae Sudira indit tidinya. Ongkoh bari jeung deuk neangan pamonokan. Teu naon masing di luhur tangkal oge. Atuh dahareun pikeun poe eta mah teu kudu gugurayang. Lantaran dina beuritan sarungna ngajendul lontong gede naker. Disukeun oge moal daekeun haseum paling-paling morolok garing. Kanca dangu teu dicatur kumaha kaayaan sapenting eta. Kocapkeun isukan ti padepokan lemah neundeut geus ngabring. Katambahan ku Widarba Daroji Madrawi katut Gopar. Ngan Kidarta tetep teu milu lantaran manehna tacan jagjag naker. Hayangeun milu oge dicaram ku Bahladuni. Ari Sudira isuk-isuk keneh ge kapaksa kudu ngadedempes di nusuni. Kagareuwahkeun kunu gagalacangan di luhur tangkal nu tayalian ti Wiraboma. Memang geus jadi kabiasaan. Selang-selang sok gugun tayangan di luhur nitenan kasabudeureunana. Kugituna abrulan Bahladuni teh ujug-ujug kanyahoan we. Sidik ayeuna mah musuh. Ti kajauhan keneh oge geus bisa kanyahoan yen di antarana aya Surabonang nu buntung leungeun katuhuna semet siku. Teu talangke ngagentak Wiraboma turun. Langsung manehna manggihan Aki Tirta ngabejakeun papanggihanana yen abrulan Bahladuni keur ngajugjug ka dieukeun. Mimitina mah nu di pasir teh ngadadak ubyag. Bahladuni deuk dipapag di lebak. Tapi ku Anggana teu disatujuan. Bahladuni kudu ditarima di jero lembur. Cindekna urang teh ulah ngabogaan sangkaan goreng. Ku Aki Tirtaguna disalujuan. Puguh lembur ubug ablag keneh loba lahan nganggur. Upama teh mah ngalakon derna galungan bakal samemena ieu. Geus diputuskeun kitu mah sararea gugek ngariung ditepas teu jiga-jiga nu deuk mapagiuda. Atuh saleuwihna hempak diburuan ngariung jiga nu keur ngadu bako. Nu pikeun Sudira mah samemena naker nyerangkeun ti nu suni bari hate teu weleh sesebelakan sarta deg-degan. Malum deuk nyaksian hiji kajadian nu dianggapna bakal kacida hebatna. Regedeut aleutan Mbah Jaeni nu jumlahna 8 urang teh
nanyak ke pasir. Dina gok nak nyogrog pihak anggana tebangun rewas. Semawona kaget mah. Jong Aki Tirtaguna cengkat tina diukna nyamperkeun anggana nuker ngariung di buruan. Tekung siditi tah oge celegede gue anggana nangtung marengan Aki Tirtaguna. Tirtaguna Bahladuni ujug-ujug nyorowok. Kahar si meureun ku Andika. Naon sababna nu mata kaula sabatur-batur ayeuna datang ka dieu. Nyarita kitu teh panona bari mureleng. Red kabah jaeni. Bahladuni siga nu reuwas. Bakuna mah ngarasa kaget. Naon sababna? Pangna jadi ngomplot jeung Aki Tirtaguna. Red kawigeunna Bahladuni kerung. Nyidik-nyidik. Tapi sakeureung oge ras bae inget yen manehna teh nu dibongohan ditengor teh. Bahladuni nyapu gue kaharti mah Andika teh mun lain dek ngayakeun silaturahmi tang tuh dek ngalakukeun nu sabalikna. Bener kitu Laduni. Nu sabalikna Tirta. Silaturahmi ku balati. Mitian ku pakarang. Tah nu dimaksud ku kaula. Bahladuni ngagantawang. Bae Laduni. Saha kira-kirana nu dibutuhkeun ku Andika? Atuh ieu nu marangan kaula. Pagandari guruna si Barong. Karti meureun ku Andika. Naon maksudna pangna ayeuna milu ka dieu. Bahladuni bari ngareret ka Pagandani. Ya, pogo we karti mah. Teu beda we ti Andika. Ukur deuk nimbulkeun bibit rurujit inung rurusuh. Lantaran perlu bikeun ngayakeun balitungan Tirta. Saur lah. Saha ti pihak Andika nu bakal dipajukeun. Wah, carana atuh tunggalan. Kakara oge Aki Tirta ngareret ka anggana. Maksudna deuk dibadamian. Wiraboma geus ngajorelat manten ka hareup. Bari ngenyang wisena. Crek manehna mayekeh dina pasangan pamonyet. Dua leungeunna ranggah ka hareup. Bari ramo-ramona dikekedkeun. Gigireunana ngajega wisena dina tandang sayaga ngadago lawan. Kanca dangu tumerapna ka Arya nu memangna geus teu sabar hayang geura maju pikeun yang hareupan Sutajaya. Paparahna mah harita oge deuk pipilueun ngajorelat ka gigireun Wiraboma ngan teu bisa prak lantaran kaburu dicekel ku anggana anu memangna geus nyaho diringeus. Atuh ti pihakna Bahladuni gerat we Pagandari maju ka hareup dibarengan ku Widarba geus teu kudu ngalobokeun ditatanya. Widarba mah ari serog ari sabrut we nyebrutkeun pereupna ka wisena. Sedengkeun ari Pagandari teu ujug-ujugna rajang. Maena ka kamerong we bangun nu keur naksir keneh bakuna mah teu perlu sologoto. Kumanehna geus cukup kaijir. Najan bener pilawaneun teh pacekrek leutik. Tapi wawasena teu bisa dianggap remeh. Geus bisa dititenan dina gerak-gerikna. Nangkalah Kang Ajrog. Wiraboma nanyakeun, tetep mekeh bari panona gular-gilar. Kelanan. Daon hubunganana Andika jeung si Anggana. Pagandari saterusna balik nanya. Encu kaula deuleu. Bener? Heuh. Ya geuning saeutik oge teu memper. Andika mah pecekrek siga kunyuk. Pagandari bari ngagilir ka Anggana anu keur nangtung gigireun Aki Tirtaguna. Alhamdulillah kanca cak. Dicarita urang tunda dihanjuang siang teunden dihaneuleum cieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.